Bismillah abdi ngawitan medan riwayat panutan waktos nabi bade muli ti dunya ka rahmatullah rahmat salam ka panutan anu asih anu hemat ka umatna anu iman jenengan nabi ti payun Nabi Muhammad panutan janten utusan pangeran didamel pangkat habiban nazam riwayat panutan waktos nabi bade ngantunkeun geura mangga darangukeun mugi wa bihi nasta'in ya Rasulullah panutan waktos nabi bade muli ti dunya ka rahmatullah kawitna teu damang payah sumping panyawatna subuh sahabat pada narangis Abu Bakar Umar Utsman nalang sajeng melas melis tangtung na bakal tunggelis Ali sareng Hasan Husein nangis nanalang sapisan getir nalang saprihatin ku yang bade dikantun Sophia jeung Maimunah Aisyah sareng Fatimah pada narangis teungeunah ningali rahmatos ripuh lajeng Kangjeng Nabi muli ti masjid semu ngareuyeun dituntun ku Maimunah margi panyawatos payah Gusti Allah miwarangan uji beril direncangan ka alam dunia tumurun ka Kangjeng Nabi nepangan angkat sapada harita malakal maut rencangna dipiwarang nyabut nyawa
Gusti Allah nu mulia, malaikat dua makbul, sumping ka bumi na rasul, lajeng ngaos uluk salam, dijawab ku salam ta'dim. Ya Rasulullah mustika alaikum salam wa taqwa, ijli hada fil baiti, saderek abdi. Gusti Rasul nyaur deui ka malaikat Jibril, bari narosaha eta nu dicanda ku andika. Ye malaikat maut te utusan Allah nu mulia, nah rek naon maksudna kaula teu sangka. Nah maksud erek nyabar atawa rek nyabut nyawa, malaikat maut aturan sejang ngalayat panutan, sareng kaula teh seja utusan Allah nu mulia, dipiwarang nyebut nyawa ka anjeun Nabi nu mulia. Malaikat nu dua nyaur ka Nabi anu mulia, ieu aturan ayatna ana fi mayyitin summa linakum yaumal qiyamah tatasimuna minallah, ti Gusti Allah nu mulia, dingaos ku Rasul nyata. Gusti Rasul teras nangis, mantak nalang sajeng waas, saparantos ngaos anak uning ayeun bakal maot. Ku malaikat ditaros, nah geuning Gusti nangis, Gusti ulah malas melis, daparantos titis tulis.